Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hafidhun, ittaqullaha haqqa taqwah. Saya puji kagungan Gusti Maha Suci, rahmat kali salam, mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun kajunjunan urang sadayana wasana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, neraskeun kajian Sulam Topik halaman 5 panganapna. Wa ayya'lama intiqalati imamihi hiji dua kilo obat jajan dihanap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayya'lama etanya sareng kadahuni nasi makmum binti kolati imamihi kana pundah pindah imam nasi makmum. Wa ayyad dami'at yang kedah kumpul itu imam jeung makmum fi masjidin di masjid au salah sami'ati dirahin atawa 300 hasta siku. Wa alla yahula jeung ulah aya anu ngahalangan bainahuma antara imam jeung makmum. Naon hailun anu ngahalangan yamna'u anu nyegah itu hail al istidraqa kana nyampurnakeun imam. Wa ayu yatawafaqo sareng kadah muwafaqat naon nadmu salatihima rundayan atarapi runtuyan salatna imam jeung makmum. Wa alla yatakhalafa jeung ulah ngabedaan
si imam jeung si makmum fi sunnatin dina sunnah tabhasu anu kacida bangetna al mukhalafatu nyula ayanana fiha dina eta sunnah atau sakitu heula. Hadirin rahimakumullah, naraskeun kajian Sulam Tauhid anu ngabahas tentang syarat-syarat berjamaah. Kan jelas berjamaah teh hukumna hiji aya anu fardu ain jumaah lah, kedua aya anu sunnah muakkad Idul Fitri Idul Adha, katilu aya anu sunnah anu fardu ain anu sunnah muakkad fardu kifayah. Jadi hukumna berjamaah teh aya anu fardu ain. Fardu ain mana salat Jumat. Mangga kauninga ku para bapak lamun aya jalma ngantunkeun salat Jumat karasa dosana. Leres teh. Nah, pagi fardu ain eta teh. Reka mana mang ketika lompatan kitu rek jumaahan nah lumpat sieun tinggalun lamun tinggalun teh jumaahan karasa dosana belaan kita jong suguget teh dirasa padahal nyeri karasa dosana lamun jalma ngantunkeun salat Jumat naon sababna fardu ain ari tolabul ilmi fardu ain teh fardu ain sami tolabul ilmi oge Pak. Bahkan dina hadis bahasa kalimahna faridotun, istilah ilmu alat eta teh mubalaghatul wajib banget wajibna. Jadi bilari ilmu teh hukumna banget wajibna. Ayat teh anu lompatan tolabul ilmi tapi katinta jong suku ayat teh. Teka mana kan rek tolabul ilmi geuningan lompat sieun tinggalun. Ayat teh ayatnya. Padahal sarua dosana lamun ngantunkeun jumaahan jeung ngantunkeun tolabul ilmi naon sababna fardu ain. Ngan cuman upami ngantunkeun jumaahan karasa dosana ku sabab teh jumaahan tapi lamun ngantunkeun tolabul ilmi teu karasa dosana ku sabab ngantunkeunana leres teh sami dina pada fardu ainana eta teh papunten nya ta dina berjamaah Jumaah fardu ain nu mawi punten pinuh wae di mamana Jumaah mah upami subuh jika jumaahan Islam menang ayat depan subuh jika jumaahan ayat di Masjidil Haram Masjid Nabawi Falarinu edawa Jawa tebikan narumuan pinuhnya saya tahu hukum berjamaah kedua ayat anu fardu kifayah sadidinten eta mah Duhur, asar, maghrib, isya, subuh dina salian tu Jumaah we itu fardu kifayah. Naon ari fardu kifayah? Saqatal haraju an fi'lil baqi, gugur dosa ku beda aya anu migawe salah sawiosna. Eueuh we anu berjamaah di ieu masjid dosa wayahna. Aya we anu berjamaah ngagugurkeun kana tara berjamaah. Berarti kuduna nu tara berjamaah teh kudu ngahaturkeun nuhun kana osok berjamaah leresnya
Kadua katilu aya sunnah muakkad. Ari sunnah muakkad mah sapertoskeun fa eta Idul Fitri Idul Adha. Henteu ari wajib mah ngandeukeun kana wajib. Kamari Idul Fitri geuningan pinuh kaluar-luar jadi ibu-ibu leres teh. Aya naroskeun, Pak Ustad saya di lapang, saya di masjid. Nyalamun masih kene muat di masjid mah di masjid. Margi masjid mah bisa dipakai itikaf. Di lapang mah teu bisa, di jalan teu bisa. Nawaitu an atakifa fi hadal medan, alun-alunnya teu bisa. Di masjid tuh berarti masih kene menaon katampung di masjid mah di masjid. Sunnah muakkad eta dikuatkeun ngan aya punten Pak dina kitab Kifayatul Ahyar, kitab fikih. Aya ulama anu berpendapat hukumna berjamaah sadi dinten teh fardu ain. Waduh eta mah rada naon, rada keras fardu ain. Berarti lamun teu berjamaah teh dosa. Naon jadi dalilna eta ulama nyandak hukum berjamaah fardu ain dina Kifayatul Ahyar? Jawabanna teh dalilna teh ieu. Kangjeng Rasul kantos niwarang ka salah sawiya sahabat piwarang ngaduruk itu lemur. Kunaon beuti duruk sabab eta pangudina taraekeun berjamaah cenah. Maka fa'alaika bil jamaah, wajib anjeun berjamaah eta paduaen. Duh waasnya lamun ditetapkeun ku ulama berjamaah paduaen sapopoe wah riweuh nya. Untungna ulama ahli fikih berpendapat sepakat berjamaah sadi dinten teh fardu kifayah ta eta mah. Rasul ku anjeun nyalira teu acan kantos salat di bumi bari nyorangan nyalira estu berjamaah di masjid bari awal waktos. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilana agung berjamaah 27 derajat leres teh. Hadirin sadayana ta ayeuna kumaha hukumna berjamaah atos ayeuna syarat-syaratna ngamakmum berjamaah antawis imam jeung makmum. Wa ayya'lama intiqalati imamihi ta kana kitab ayeuna. Sarang kedah apal si makmum karena pundah pindahna imamna si makmum. Hartosna si makmum kudu apal gerak-gerakna eta imam. Liyatamatana min mutaba'atihi biru'yatilahu au liuba'di sofin au bisimai lisautihi au sauti muballigin sikatin. Apa kan jadi imam eta si makmum ku sabab ninggalna si makmum ka imam. Katinggal imam ruku berarti makmum ge kudu milu ruku apa? Auliba disopin atawa ninggal kana sawarehna jajaran. Dalamun di tukang mah moal katingali imam teh leres teh. Makana auliba disopin atawa ninggal kana sapalih jajaran hareupeun urang. Nu hareupeunana ninggal ka nu payuna ninggal dugi ka imam ruku jajaran pagar imam milu ruku ka tukangna. Dalamun anu pangker kudu ninggal langsung ka imam mah katinggal atuh. Makana ninggalna liba disopin kana sawareh jajaranana. Lah eta hareupeunana berarti lamun anu payunan urang jajaran teh naon ruku, tah berarti geus ruku nuturkeun.
aya deui mana au bisima ili sautihi atawa nguping kana suarana imam. Allahu Akbar. Nah, berarti eta teh atos masihan terang ka makmum bahwa ieu geus ruku ka kuping ku makmum kedah rada tarik si imam teh ngucapkeun takbir intiqalna ka kuping pan bisi si makmum teh ka kuping ayo we rukunya can cengkat-cengkat. Tah eta kedah aya soanten ti imam ka kuping ku makmum. Kan makmum teh rupi-rupi aya anu ngagaduhan normal cepilna teh aya anu teu normal kedah tarik we si eta mah nya da teu kadengin. Allahu Akbar ka kuping ku makmum dipangker. Sami Allahu liman hamidah. Naon tah ieu teh supados imam apa si makmum apal ka imam di antawisna nguping kana suarana imam. Imam naruku ka kuping Allahu Akbar makmum milu ruku. Sami Allahu liman hamidah iktidal ka kuping ku makmum iktidal. Jadi kadang ada tarik si imam teh ka kupingkeun ku makmum. Ulang ngaharewas teuing gitu tah. Keras. Auli sautin atanapi ku suara muballigin anu nepikeun siqatin kapercaya baligin akilin muslimin adlin riwayatin. Berarti yang mana on tukang ngawartosan teh sebutna teh naon? Hah? Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di ayat teh di Masjid Agung mah anu kitu. Tah eta teh sami jeung ngawartosan ka imam ngan wayahna eta anu ngawartosan teh hiji ulah ku budak. Lain ngawartosan lain kade ulah ku budak kedah anu parantos balik kedah anu Islam kedah anu kapercaya sikoh abdi ge kantos Pak nu jadi tasik terakhir jabatan teh takmir masjid abdi Pak biasa tukang ulin jadi keamanan Pak diangkat tukang haji cicing sia ente ayeuna di masjid sia. Nah jadi tamir masjid tamir masjid teh ngahudangkeun santri nu sarare di masjid saat setengah jam sebelum adzan tos diumumkeun ngaji Quran. Wah pasti aya we da santri na ngarebut ya ari imam pun guru teu tarik teuing. Allahu Akbar. Abdi becak sakali maghrib harita Allahu Akbar. Wah si santri mariluan Allahu Akbar beres maca Fatihah maca surah walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam Allahu Akbar musim kuri Allahu Akbar beres salat teh Kang Haji manggil dibiati kadi aya naon lain ari ente bieu eta nuturkeun imam niatan naon nya ngawartosan Kang Haji apan sadatna wa aya lama kudu apal si makmum teh ka si imam da teu apaleun imamna lawan ku abdi ditarikan ngabejaan balikan deui sia maneh salat nah Kang Haji salah lain niat ngabejaan tapi niatna zikir kaki dinya teu daek sakali-kali deui sim kuring Pak nya nya teu daek sakali-kali deui nya jadi di bejaan we aya nama anu bade naon supados niatna zikir ulangna niat ngabejaan
niat kabejaan mah batal. Waduh teh kursa kali-kalina harita simkuring Pak nya bung deui we tapi hikmahna jadi apa dari pun guru di Mandun Jaya mah jadi gitu Pak. Jadi si santri-santri anu rada naon geus rada lila teh sok dipecak hiji khutbah lamun tarawih imam tarawih kitu dipecak Pak. Terus puguh hari bangsa minggonan mah osok teh di usian tuh kayak itu akan aya kapriyogian bejakeun we juga gitu. Eta teh diuji mental supaya kuat Pak. Bayangkeun nuju khutbah Pak khotib dipayeuneun guru sadayana da ngadeg-deg atuh Pak. Ngadeg-deg jadi bahasa teh geus kumaha los jadi arareueuh asli Pak. Itulah mental diujina. Duh harita abdi diuji jam 8 bejakeun ka Sidi Mejati situ bagian khutbah kitu ayeuna. Wah eta mah langsung Pak langsung ngedeg-deg abdi teh ka itu ka dieu teh ulin harita mah buka kita we nulis itu ieu. Wah baca ada bacaan naik pas waktuna naik beres teh di alam ku Kang Haji alus maneh di euy cenah. Aduh asap long waktu di penjara ge punten khotib abdi teh teh sumping almarhum pun guru ajengan lim. Waduh eta mah Pak isina ngobrol paduduaan sahabatan tugas khotib isin mengawe pangersa moal akang merek silaturahmi ka dieu teh wayahna antum khotib jeung imam moal ka haji kudu akang mah dijarek jadi makmum rek silaturahmi. Waduh Pak eta abdi akhirna da keukeuh ku ajengan lim kedah jadi khotib jeung kedah jadi imam. Akhirna khotib imam beres di alam aduh asap rong Pak nya jadi ka ajengan lim eta ku abdi ditaros akan dupi akan rahasiana naon tah tos sepuh kitu masih kena jag-jag waringkas soca betes ningali kitab suanten masih kena jelas panguping jelas teu loba amalan akang mah cenah ukur naon lamun ngadenge adzan saeureun heula akang mah dijawab kabeh kalimah adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah pas asyhadu anna muhammadar rasulullah dijawab asyhadu anna muhammadar rasulullah akang masuk angkatkeun dua leungeun tah geus nyebutkeun asyhadu anna muhammadar rasulullah ngadoa marhaban bika ya rasulullah marhaban bika ya qurrata ayun marhaban bika ya habiballah ditiupkeun kana ramo diusapkeun kana soca oge sakabeh anggahota badan. Akang mah eta sok amalkeun teh cenah akang punten kumaha upami diamalkeun ku abdi alus kumaha upami di kanu saneskeun heg cenah di widian abdi Pak kaci ka pasir hayang ngaos Ustaz akang hayang cenah sok 3 kali baca 3 kali ditulis eta sanajan lim sok pikeun cenah amalan mah eta kang ajan lim teh marhaban bika ya Rasulullah marhaban bika ya qurrata ayun marhaban bika ya habib wallah arab teh nu apa nu teu sok bismillahirrahmanirrahim sareng marhaban bika ya Rasulullah marhaban bika ya qurrata ayun marhaban bika ya habiballah tiupkeun kana ieu kana ramo usap-usap tiap kali mangga kan sekitarnya eta kenangan ajengan lim teh masyaallah pun gurunya upami di saehuna Bojong Meron mah ajengan Kiai Haji Abdul Qadir Haji almarhum Allahumma gfir lahu
amalan meme salat subuh sabada salat qobliyah subuh. Terus qobliyah subuh doana ti ajengan almarhum Bojong Meron naon Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ajirni minan nar. Eta kengeng ti ajengan kokok upami ti ajar 5 menit tadi upami ti pengguru anu kadua mah eta Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ajirni minan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ajirni minan nar. Intina orang nyungkeun ka Allah hoyong disalamatkan tina neraka. Eta mah saatos qobliyah subuh sateacan salat subuh terus qobliyah subuh ngadua eta aya kene wakos naon wae ya hayu ya qayyum ngagedar kitu tah nya. Sabab itu saah-saah ijabah ya, saah-saah ijabah doa. Upami ti guru ti Manon Jaya mah seueur pisan mesti kuring sok diaos geuningan doana. Bismillah bi'aunillah bismillah bi'aunillah ta eta ti Manon Jaya. Lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Kalimah thayyibah murudul dipun guru ti Manon Jaya mah janten naon aya naonna sanad ka ilmuanana Pak nyambung kapun guru ti Manon Jaya. Ti Manon Jaya gaduh guruna deui dugi ka nyambung ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak. Sami Sayyiduna Bojong Meron Kiai Abdul Qadir Raja almarhum Kiai Haji R. Abdul Halim anjeunna gaduh sanad ka ilmuanana nyambung ka para wali ka para ulama pun guru ge Manon Jaya masih kene duriya ti Garut naon Garut teh suci tempat panjaratan panjang atas kamari kadinya kagodog tah itu masih kena duriyah tidinya pun guru tehnya. Jadi aya sanad ka ilmuanana tah tidinya Pak urang gaduh ilmu teh kedah gaduh guru ti mana ieu sanad ka ilmuanana jelas moal diragukeun deui Pak abdi gaduh guru ti Manon Jaya. Manon Jaya gaduh guru terus sanad ka ilmuanana naon Pak moal diragukeun jadi aring boga guru mah pernah ngaji tah didinya berarti guru urang gaduh guru eta alumni nageda seueur atuh Manon Jaya Pak. Muharram tah ayeuna Pak acara naonna silaturahmina wah eta mah ti mamana tah didinya sanad ka ilmuan teh Paknya. Hadirin rahimakumullah teraskeun janten nguping kana suara imam sareng nguping ka jalmi anu kapercaya Islam balik bari sampurna akal tah mangga nganiatna niat zikirnya wa ayyaj tami'a bi masjidin aw salasami'ati dira'it syaratna ngamakmum berjamaah teh wa ayyaz tami'ah jeung kudu kumpul imam jeung makmum bi masjidin di masjid aw salasami'ati dira'in atawa 300 siku tah makana di dieu Pak
pami di madrasah berjamaah tiasa dibukakeun pantau-pantau masjid jeung pantau madrasahna aya jalan tumerus moal 300 siku ieu mah paling 10 siku nya 300 siku kawetan mangga ngan ulah warang usian wetan ulah lamun geus pinu diarep gambarana 300 siku teh lamun tiasa kawetan pinu mangga tiasa berjamaah tiasa kumalamun di imah kehalangan di imah mah atunya kehalangan di masjidin ari di pangker masjid sanes eta teh sanes masjid tapi namina teh naon teras tiasa diangge itikaf tiasa di dieu mah tiasa diangge itikaf emper masjid teras tiasa anu head mah di dinya di pangker da lain masjid eta mah teras emper nan di dieu mah masjid tadi pangker emper tuh nya berjamaah biasa di mana di emper oh eta mah masih kenapa di dieu tiasa au salah sami'ati diroin atawa 300 siku hasta 300 siku kepengker kagigir asal aya jalan tumerus tah eta jalan tumerus mangga tinggal Pak di Masjidil Haram hareupeun toko Pak payunan toko emper Masjidil Haram pilu eta di payunan naon toko caket hotel jam-jam berjamaah di darinya biasa margi pinu wah bareta dihareupeun toko da bersih Pak duka kumaha eta nya bersih Pak nya di ormpel itu ieu wah makana ngalanggeus sendal ge baru bersih geuningan bersih sendal ge da tapi upami bade ka Masjidil Haram mah kedah ngangge sendal teh disimpen di gigireun pantok ngan aneh teh Pak aneh kumaha lamun tos aya dina ieu ujub we nguping-nguping batur mah lalengit sendal urang mah can siji acan can ge garing ngobrol kitu kalau di masjid leungit sendalna eta leres Pak duka kumaha eta loba lagi sendal duka ka mana eta sendalna teh makana di dinya ulah aya sifat ujub membanggakan diri Pak bersirah seueur Pak kejadian araraneh dugi digunukeun sagrupnya eta sendal aya we nu leungit mah tetep we nya duka kumaha nya ade Pak hadirin rahimakumullah wa alla yahula jeung ulah aya anu ngahalangan bainahuma antara itu makmum jeung imam hailun yamna'u al-istighraqa anu nyampurnakeun kana salatna imam jeung si makmum janten ulah aya nu ngahalangan antara imam jeung makmum hahalang nu matak ngahalangan kana kasampurnaanana eta imam jeung makmum salatna nu ngahalangan seueurnya sapertos anu ngahalangan ayana budak kumaha ngahalangan kana tempat sujudna ngahalangan kana tempat calikna eta jang makmum badinya eta ka makmum jang ka imam naon nu ngahalanganana
bi alam yaku nahwiyatu fahisatan al-nuzul al-mutada idza kana ahaduhuma bisathi bi an kana lahu minashati ma yutada al-maruru ilaih salah sawiosna tah anu matak ngahalangan nyampurnakeun kana janten imam jeung makmum teh diantawisna yahula aya suara anu matak ngaganggu ka imam matak ngaganggu ka makmum suara motor nya imam jeung makmum pasti bakal robah moal pasti bakal robah atuh nya suara musik di gigireun masjid ya ngaganggu nya leres teh ngaganggu Pak karena kasampurna imam jeung makmum tah imam jeung makmum aduh leres ulah aya nu ngahalangan atanapi anu pusak-pasak keur salat lohor aya nu masak sambal nyedak ayeuna sa masjid batuk aya heula eta sami ngahalangan kana kasampurna imam jeung makmum nah salatna ayeuna jadi unek-unek beres salat makmum sahaya nu masak sambal nih nyedak ieu cenah aya we nyawana itulah supados naon Pak kasampurnaan kenging pahalana berjamaah 27 tepatnya wa ayu tawafaqodat masalatihima sareng kana saruntuyan teh sama jeung imam ruku makmum ruku jadi ulah ngabedaan antara imam jeung makmum teh imam ruku si eta mah teu ruku ka eta yu khalifah ngabedaan ka imam pados naon eta teh pados kasampurna urang keng pahala upami dina salat sir Pak aya sir aya jahar kan nya ari jahar mah ta kuping Fatihahna imam ari sir mah teu ta kuping Fatihahna imam lamun imam geus ruku dina salat sir makmum can beres Fatihah ruku milu ka imam lamun nuturkeun urang nyampurnakeun Fatihah rek diparatkeun engkena bisi ta'akhir ngahirkeun ka imam geus ruku eta mah nama i'tidal ya imam geus naon calik antawis dua sujud eta mah nama sujud berarti ta'akhir 3 kali ta'akhir nah ngahirkeun dina rukun qauli jadi batal kaituna maka ngiringan imam we nyata dina sir dina jahar maka kuping kan nya ka kuping ngaos Fatihahna ngaos surahna ari sir mah teu ka kuping Pak sir mah teu ka kuping atos we urang nuturkeun ka imam lah nya teu kaburu maca Fatihah itulah Pak Imam Syafi'iyah biasa pahamna naon ngagaduhan pendapat pada Imam Syafi'i ka tanggung jawab ku imam eta makmum masbuk itu Pak pada Fatihahna makmum masbuk maka tanggung jawab tapi aya Imam Maliki Hanafi makmum teh kudu maca Fatihah geus ditanggung jawab ku imam cenah aya nu kitu makmum teh nya aya ai Syafi'i mah kadang ngaos Fatihah ngan kondisional ninggal kejadian ieu masih kene bisa maca mobil teu tabu jelema langsung kana naon we ta ngiring jeung imam wah ieu mah imam geus maca surat urang maca dua iftitah Allahu akbar kabiro imam beres maca surat walam yakul lahu kufuwan ahad imam ruku Allahu akbar makmum cari beres baca Fatihah ruku tong
ruku yang wayana eta teh kalebatkeun rakaat tambahan deui naon sababna sabab tadi kondisional imam geus maca surat ari mamu maca doa iftitah ulah kana doa iftitah Fatihah we kondisi kitu mah pas imam ruku makmum can beres Fatihah kabawa tah Fatihahna ku imam milu ruku si makmum tah enakna berjamaah teh kitu Pak nya ngan abdi mah bade maratkeun heula we tapi si eta ahor teh ya ta ahor jadi ngahirkeun kana rukun qauli kaituna nya bilih aya madhab anu ngengengkeun ari kitu mah urang nyanatna Syafi'iyah lentos ulah ada Imam Maliki Syafi'iyah jeung Maliki dipake dina waktu salat duha teh kengeng nya Syafi'iyah we nya. Hadirin rahimakumullah wa ayyanwi kedah nganiatan eta si makmum al iktida kana makmum ma'a tahlimi fil jum'ati tuh kudu aya niat si makmum nganiatan jadi makmuman imaman tuh jadi aya makmuman aya imaman qabla mutaba'ati wa turul intidori fi ghairiha wa yajibu 'alal imami niyatul imamati fi jum'ati wal mu'adah wajib ka imam niat jadi imam nalika salat Jumat jeung nalika salat mu'adah naon ari mu'adah teh salat dibalikan deui mu'adah teh salat mu'adah sapertikeun salat Jumat tapi ke salat Jumat teh salat deui tah muadah teh abdi kantos kajantenan Pak leres di silaturahmi ka hiji kabupaten dinten Jumat Pak ngiring berjamaah dina teh salat Jumat nah abdi salat Jumat teh narangtung deui kabeh untuk maca Fatihah 7 maca Falaq binas qul huwaillahu larangtung deui ada abdi mah tamu sholat sunat we itu nuturkeun beres teh 4 rakaat berarti sholat zuhur ari imamna teh rencangan beres kitu teh abdi teh langsung naros Kang Haji lain beres Jumat teh lain wiridan kalau kana rangtung deui tinggal we atuh ustaz di jamaahna cenah adatna ieu jamaah aya 40 leuwih aya 45 kan ieu teh jeung barudak bisi teh jadi jumaahan ihtiyat make langsung muadah tah eta muadah teh dibalikan deui Pak niatna salat duhur we tah eta si imam wajib niatan imaman muadah imaman dia salat muadah kantos kajantenan atuh Pak da saalit jamaah 40 teh batas minimal bari geus sampurna akal balegnya akhirnya nya sieun teh jadi jumaah nah ustad da ieu hitunganna jeung barudak sakitu teh make muadah we jeung jadi salat zuhur eta tah muadah lewanya di urang mah langkung ti 100 ge nya jamaah anu hadiran ngan 40 teh eta teh minimal apa kada apal ka imam keur maca khutbah keur khatib kadenge kun 40 ulah moyo yen 40 teh nya da raos nunutan Jumaah teh bener seua ayeuna teh ka kuping imam maca wasiat oge maca wasiat teh imam teh ka nyahoan kudu aya teh Pak kudu aya apal minimal 40 ka kuping si khatib maca na oge apal rukun 2 khutbahna